Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, lamun ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat iman, nikmat sehat, sinareng kasempetan kanggo urang tiasa ngempol sareng patepang dina ieu kasempetan. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka Nabi pinuji Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, tepangkeun wasta purmaun ti isnaini, di dieu sim kuring ngagem pancen janten panunggu catur. Sataacana sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para hadirin anu parantos tiasa hadir dina acara ieu kanggo ngadiskusikeun ngeunaan ayana kuota gratis. Ku kituna hayu urang muka ieu acara ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, sateuacan kana acara anu salajengna, sim kuring bade nepangkeun heula para pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Anu kahiji aya Bapak Endi Avandi SPD, mantena mangrupikeun wakase kasiswaan di SMA N1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Anu kadua aya Bapak An Suci Rahmat MPD, mantena mangrupi staf wakase kasiswaan di SMA N1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganna. Para hadirin, supados urang leuwih naleman kana jejer anu bade dibahas, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Endi Avandi SPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Endi Avandi SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Naon rupi anu didugikeunna parantos masian terang urang sadaya ngeunaan ayana kuota gratis. Ayana kuota gratis teh mangrupina bantuan ti pamarentah kanggo para siswa. Siswa anu salami pandemi ieu ngajalankeun pambelajaran sistem daring anu mana kedah ayana internet atanapi kuota sareng kedah ngaluarkeun biaya sangkan oge janten boros ngan ukur kanggo meser kuota wungkul. Anu salajengna sumangga ka Bapak An Suci Rahmat diaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak An Suci Rahmat anu parantos ngadugikeun kamandangna. Naon anu didugikeunna nyaeta ayana kuota gratis teh aya mangpaatna oge. Nyaeta siswa anu kenging kuota gratis tiasa leuwih hemat lamun kuotana ngan ukur tiasa digunakeun kanggo pambelajaran wungkul. Ngan ayana kuota gratis teh aya kakiranganna. Kuota gratis anu tiasa digunakeun kanggo muka sosmed, main game, janten teu digunakeun kanggo pembelajaran, malah disalahgunakeun. Salajengna sim kuring bade ngamatesan kanggo para hadirin anu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 urang. Dina ngadugikeun patarosana kedah ngacungkeun panangan sareng nyebatkeun namina anu jelas teras teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Sri Nanda anu parantos ngadugikeun patarosana. Patarosana kirang langkung ngeunaan siswa anu diprioritaskeun kenging kuota gratis ti pamarentah sareng kuota eta mangrupina pulsa atanapi kartu. Sumangga ka Bapak Endi Avandi SPD kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Bapak Endi Avandi SPD anu parantos ngawaler patarosan ti Sri Nanda. Anu eusi waleranna nyaeta kuota gratis diprioritaskeun kanggo siswa anu kirang mampu heula sareng gaduh KIP. Lamun kuota ti pamarentah mangrupina kartu perdana anu kedah diregistrasi. Alhamdulillah ieu acara parantos rengse sareng kalaksanakeun lancar. Hayu urang nutup ieu acara sasarengan ku awasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mung sakitu anu tiasa ku sim kuring dugikeun. Sim kuring salaku panunggu catur nada dihapunten bila aya kalepatan sareng pacarosan anu henteu ranah kana manah salami acara ieu. Atur nuhun ka perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.